ieu teh coba jabaroga ilmu kabeh ge tapi kok ieu tingkahna kos lain dulur tidak saling menyapa masing-masing dan lain sebagainya. Oh urangna keur dicoba ku Gusti Allah datang ka mah tiis tah ieu mah teh kabeh ge gerak Allah nyanggakeun sadaya-dayana urang we ka Gusti Allah tiis nu tadina jelema teh deukeut kok kuari ngajauhan ngomongkeun deui gerak Allah sungutna sungut itu nu ngomongkeun urang nu Allah kuari hayu bae ngomongkeun nang Allah keur nyoba ka urang ngeunaheun ngomong mah ngeunaheun praktekkeun ku sia mentak tak teluh sing blower ge eta gara-gara teu ikhlas sing blower teluh Masya Allah ikhlas moal nyangakeun sadaya moal kebal hirup di dunia jeung nu sugih ge paeh nu pinter paeh nu boga balok katindihan ku balok paeh pararae ka henteu nah ngomong maneunaheun praktek da tapi lamun Allah geus mere bisa urang tenang hate kalem awalnya ya pemaksaan mulailah kuari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus senja babaturan geus sarareuweuk kuari teh tinggal aing hungkul dul lamun isuk paeh aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal liajzia teh mana ieu teh salat belang belentong dina henteu ge jan aya kaladzatan teu ngeunaheun ieu teh salat puasa gitu kene zakat gitu kene duh Gusti andai kata isukan Nabi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngalengis teh ngejar dunia teh ti mimiti isuk jedur datang ka sore jedar teureun-eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang da kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina kumaha cara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelon nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia naretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggungjawab boro-boro di akhirat di dunia bagi asal KPK bagi geus galater-galater eta kakarage KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene ngegeter urang urang teu make masker bae geus neuleuh bae polisi ayo geus karari itu sieun kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sieun di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ya ieu teh di penjara dibunuh paeh selesai di akhirat neraka teu paeh ieu kumaha nah mentak mulailah diperbaiki di thariqah teh terus udang sholawat istighfar zikir sholawat zikir ieu teh maksudna teh supaya bisa ikhlas mulai diaturnya thariqah mah inna la ilaha illallah lama budak bihakin bil wujud ilallah kuari norekat la maksud bihakin bil wujud ilallah udah dimaksud ilallah Allah terus diatur kuari mah berangkat ka mamanana maksudna naon ieu teh ka Allah apalahi ngajina la maksuda ilallah daharna la maksuda ilallah nginumna la maksuda ilallah kawinna la maksuda ilallah kabeh we geus kabeh dagang la maksuda ilallah silaturahimna la maksuda illallah lamun henteu illallah ngalengis astagfirullahalazim Gusti lelempangan abdi teh henteu ka Gusti hampura Gusti kadelna makin sempit hirup teh nyempitkeun diri ka Allah
naik wari lamat luba, naik wari lama wujuda. Ya Allah ya Rabb, supaya ikhlas kumaha. Urang make pakaian teh ieu teh maksudna naon ieu teh? Oh maksudna supaya dikiaikeun ku batur neraka. Ieu teh make baju teh kumaha ieu cuplang cambling abeh diwalikeun ku batur neraka. Di kumaha coba. Ikhlas ulah pikiran kos kitu lillahi taala. Ngan kudu aya pancerna nuturkeun Kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih, gamis nu putih. Eta bacana di Arab atuh mangga bae di urang mah ulah nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas. Sia kunaon make batik bagus amat pan ka ondangan. Ayeuna teu ka ondangan teu bagus, neraka. Berarti aya beda antara ka ondangan jeung teu. Sia hebat amat make jas aya naon ieu make jas segala rupa. Oh, iya loba kantongan maksudnya diteuneunnan duit ge sodako eta maksudnya hebat kan mas gitu mah. Jadi make jas teh ngantongan duit maksudnya besi loba anu deuk dibere tak bener tah kituna ya dibalikeun ku ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan. Rupa-rupa iya sih ada make baju dah make kopiah eta keur carita papakea tapi kan ditunang ke geus teu mireunge jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas sapira pakaian anu tamah. Nah mulai terus diikhlaskeun dilillahi ta'alakeun engke aya ciri urang teh dibere kajembaran nikmat asana hirup teh patula patali jeung dunia teh patula patali jeung makhluk teh patula patali jeung nafsu teh patula patali jeung setan bersih urang eta teh tahunan teh kitu teh perang ieu teh maksudna naon rempan di akhirat liyajzia jazana engke kumaha di dunia anu sakedeung kasakedeunganna kumaha bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang sok gerage eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam urang umur 60 tahun eta di akhirat berarti urang kakarak ge sabaraha jam 60 tahun geus kakaler geus kahidup geus kawetan kakulun kemana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang hitung heula ku sia lah ayo hitung geura otak coba pakai otak coba atuh hayu sabaraha jam tah urang ayo geura ji geus aing mah ngadegeun bodoh kabawa bodoh atuh aing tuh kan Masya Allah karim ya Allah kalilaan di akhirat di dunia berarti sakedeungna lain sakedeung mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wa taswangenna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun eta teh mencapai sabaraha jam di akhirat lah saeutik amat dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat atuh urang ya Allah ya Rabbi dan wadak wari mangga saya tipeting bagsakeun hudang nu di deuleuna akhirat sabenerna mah teh hayang heus jeung lalesuk tapi lamun terus bae kos kieu pimanaeun bekal akhiratna keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu Akbar sugan aya bekal we jang akhirat isuk-isuk batur barber nu ka sawah ka pasar ka pabrik nu ka kitu kantor urang di imah gawena naon teu naon mending salat duha Allahu Akbar jang bekal akhirat batul dengan dunia geus antep kadaek mantak naon di urang di imam maca Quran ulah ganjang-ganjang macana teh nu penting mah sapoe tamat bae
Allah cenah kiai sampai tamat kumaha atawa sabulan sakali atuh tamat sampai sajuz basa sampai sajuz teu kabetrak sapoe sajuz ya Allah lamun ku urang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh ai eta nu 23 jam pake naon sajam eta teh lamun lambat lamun cepet mah setengah jam sajuz teh ieu sapoe sapeting teh 24 jam pake maca Quran ku urang sajam dah abe sabulan sakali tamat nu 23 jam pake naon eta ku urang Masya Allah tarolol tuh baroblog amat iya tali yajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil ya Allah supaya engke ditimbang teh set urang di tengah ieu timbangan cecepehna nu sabelah segede bumi nu ieu segede 7 lapis bumi sarua gede amat teh nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu kakenca apa kakatu urang sorangan geus boga rarasan asana ieu asana saking aing mah peureung bae lah ka mana ieu pasti kakenca cek Haji Pendit bener bae geus seren ieu kumaha coba Masya Allah Kipu Doli jana gemarasan asana cenah aing mah ka sorga ieu bener bae set kakatu pas geus bunga kakenca deui nggak jeprit aduh Gusti ya Allah lihat sian aku mah aja bayu iya mantak kayu usahakeun sing ikhlas naon eta mah harga mati mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin mantak kabelah dituna terus zikir sholawat geus dibere kanikmatan aya engke tanda kewalian moal bijak gitu seseorang diangkat jadi wali aya tanda sampingnya atuh make merek BHS batur mah tamer nya nama pamer tamere maksudna tuh ya nah ieu aya merekan kiai jelema saha bae diangkat jadi wali Allah eta aya tanda tilu minimal tanda kewalian manusia moal kaliru aya tandana geus antep nah berubah pemikiran berubah kitu naon kitu kecenderungan hati hiji bae Allah geus boga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun moal aya kasieun yen moal aya kana tenang we sebab naon moal aya hiji perkara di luar aturan Allah kabeh menang atur Allah menang gerak Allah tenang hirup teh tenang kalem tentrem ibadah geus aya perasaan kolbuna geus ngarasakeun nikmat syuhud kehadiran Allah teh aya ma'rifatullah ngaranna nah geus mulai lamun geus aya ma'rifat di jero hate kumaha lamun aya rasa syuhud embung kanyahoan ku jelema teh embung sebab mun kanyahoan di wali-wali wah ditalubrukan ku jelema teh boro-boro keur hirup paehna ge geus paehna wah ujianana kuburanana beak taneuhna matak Sidina Ali diamankeun ku Gusti Allah rahasiana nu mantak diamankeun ku Gusti Allah makamna Sidina Ali andai kata aya ujianana diburu ku jelema sadunya beak ujianna taneuhna ge ditayakeun dirapi am Kanjeng Nabi lamun terapet wah bahaya nah ieu wali tenang kalbuna nikmat tatena la khaufun alaihim wa lahum yahzanun embung kanyahoan ku batu embung kanyahoan ku batu teh lamun aya nu ngiai-ngiai bae geus teu betah kumaha juz al alim al alamah al fadil al syekh ridang adanya ieu mah lain ban al alim al alamah kiai kurang hiji DRS dan kabawa negor kan ya Allah ya Rabb embu wali mah hayang ilaihi
narjukum jami'a ilaihi tetep gagus ya Allah marjiukum mari babalik karanjeun kabeh diheulakeun liat jagobarna dipandarikeun mubtadana nu kieu teh ngaranna mim babi takdimil ma'mul alal amil jadi kosong geus atuh mun ceuk bahasa urang mah pas jasa ka Allah teu kasasah baralik aranjeun kabeh muada tangka teu balik pasti kana balik teu saha cenah ieu mah jenderal balik paet sarua bae cenah ieu mah letnan modal cenah ieu mah atau kopral mah payah jasa RT koin cenah ieu mah kiai pupus insyaallah karim wahara cenah ieu mah ustad maot cenah ieu mah haji pendi modal beda-beda bahasana anu layak nerapkeun bahasa atuh pan urang teu ngeunaheun kadengena lamun mah haji pendi pupus hei garila mah kadengena ge teu layak jadi kudu aya kelayakan bahasa. Masya Allah karim tuh kan dah biasanya lamun pejabat bae lamun pahlawan bae masang bendera setengah tiang haji pendi bae bendera na kubur ulah dipasang setengah bendera kubur jeung bendera-benderana aduh ya karim teu kasasade pasti ka Gusti Allah ilaihi marji'ukum balik aranjeun kabeh ya Allah besi kurang mantap jami'an kabeh wa'dallah itu merupakan suatu janji Allah hakum nyata jelas Masya Allah geus sabaraha puluh sabaraha ratus sabaraha ribu nu urang kanyahoan pararae bahkan ratus ribu keur ka Baghdad urang ningali makom syuhada dibariskeun di Baghdad sabaraha hektar teh makom ya Allah ya Allah di pakuburan urang ya Allah saya ngaranan di dinya teh almarhum Haji Fendi aya lain Fendi ieu sok-sok kasinggung bae heuh tere ye ge tuh kan babari mah urang hadiah ka batur ge mah urang ya Allah ya Rabbi sakeun urang hirup di dunia Pak Harto nu sakitu sugihna jabatan aya di manehanana kekayaan aya di manehanana segala rupa aya di manehanana serem zaman Pak Harto mah raja terasa bener jadi raja sebab kunjungan Pak Harto mempohara lain lalagaan bener-bener rajanya nama ibu tin sakitu beh sanggulna sok buat naon eta teh kening ratanana timbul kadeule ku urang ya Allah ya Rabb kadeule ku urang benang merahna kerajaan ibu tin sarua Gus Dur ulama nu diwalikeun pupus tinggal urang gawehan ieu modal nu paeh nu koit ambalaya ieu bakal lain ieu bakal balik kabeh ka Allah sakalo aing nyieun nu ngamimitian nyieun aing anu mengakhiri ge aing ge ieu mah paeh kakara ke hiji dua
dunia nan can dirusak ke bakal dirusak wae ya innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Sayyidina Gusti Allah teh apan tadi teh dicaritakeun anu ngamimitian yeun makhluk. Langit ku Gusti didamel, bumi ku Gusti didamel, pangesi langit malaikat ku Gusti teh didamel, pangesi bumi teh ku Gusti didamel. Yabda'ul khalqa engke teh dirusak kiamat ngaranna summa yu'iduh engke bakal dibalikeun deui urang teh pararae kabeh teh bakal dibaas hararudang ti kuburan sesuai jeung awak nu kuari aya urang warau beh kalaluar pangheulana anu kaluar ti makam Kangjeng Nabi. Terus malaikat Jibril geus kieu bae inget ka Kangjeng Nabi we asana Muhammad deangan kaula asana Muhammad deangan kaula bener bae Kangjeng Nabi teh langsung bae neangan malaikat Jibril deuk nanyakeun ayeuna ummati ya Allah ya Rabbi geus teu inget naon Kangjeng Nabi teh di mana umat kaula inget selalu ka umat keur hirupna sakumaha kamari dijelaskeun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Keur masa hirupna Kangjeng Nabi teh geus maotna ge geus maot di kubur baat Jibril ayeuna ummati inget ka umat teh sababaraha jelema nu ku Kangjeng Nabi coba pang neangankeun umat kaula kumpulkeun coba Masya Allah kan ira urang bangga boga nabi nu ku urang dicintai boga rasul nu ku urang diimani anu tanggung jawab di dunia wal akhirah ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga urang mudah-mudahan kabeh engke di bawah bendera Kangjeng Nabi berangkat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ulah bimbang guarina tegarkeun ilaihi marji'ukum jami'a sebagai janji Allah jelas-jelasan cak Allah innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu dek naon ya itu langit terusak kiamat bumi kabeh set rata ganti tarimbul urang kabehan digiring ka mahsyar dik naon maksudna ieu liyajziyal ladzina amanu wa amilus sholihati bil qist Gusti Allah teh deuk ngabales ya nedek ngaganjar alladzina amanu ka jelema-jelema nu iman wa amilus sholihati jeung anu beramal saleh bakal dibalas bakal diganjar dengan kios yakni sejujur-jujurna jeung saadil-adilna moal aya anu kurang moal aya nu leuwih pagawean urang teh kabeh kacatet boro-boro pagawean nu gede sangkilang moteskeun tatangkalan di pagar batur aya catetanana ya Allah ya Rabb Gusti Allah inggih sieun urang di alam dunia teh jadi raja urang teh di alam dunia teh jadi menteri di alam dunia jadi gubernur jadi bupati jadi camat jadi lurah jadi RAT ke pagawean tanggung jawabna waktu di dunia kumaha dicatat bener henteu jadi rajana bener henteu jadi menterina bener henteu jadi gubernurna bener henteu jadi bupatina jadi camat jadi lurahna wari ongkang-ongkang ngeunaheun engke di akhirat ya Allah inget kadinya
raja ditantang ku Gusti Allah titakan ayo dulu mana raja ayo ka dieu cak Allah raja kabeh ngahep-hep embung nembongkeun diri di hareupeun Allah. Masya Allah kuari raja matanya homacetnya nama temenangnya nama mobil kudu sehat baik jeung teu pernah bae raja mah kitu meuli bensin di jalan urang mah pan meuli bensin di jalan aju antri aju macet deh aya galian jalan wah raja mah bahaya di Indonesia forwarder lagi diharap di tukang di sisi digigir wow raja ngaranna sebab loba kepentingan mah macet ya nu deuk tanda tangan di istana rajanya didoyong lagi macet atuh teh tisos gitu haju ditanyakeun kudu deuk tanda tangan emang rajana ka mana ka pasar kemis emang naik naon ojek ya masa raja naik ojek sih naik grab hai raja mah mulai macet kuari mah bangga jadi gubernur jadi bupati bangganya panglima bangganya jadi kapolres jadi kapolri jadi kapol nah nggak baik mager carita kayak di akhirat di penta pertanggungan jawab liyajziyal ladzina amanu kiai di penta pertanggungan jawab sia teh dititipan ilmu ku aing sia becu sia maca bilagahna sia bisa tafsir sia mampu hadis sia ngadorolang bae pake naon ku sia ilmu hayo budale maju geus ngahep-hep beres malaikat geus kieu bae malaikat sia di mana pun ayo di bawah ayo sia di dunia sia ayo keur di dunia aingnya mau cek malaikat 3 panggung sapeuti sia ieu naon sia tadi yayasan naon maksudna sia lembaga naon maksudna ayo dek dibalas ulah sieun ai bener mah nyeun yayasanna dibales kege bener mah nyeun lembagana dibales kege ayo ulah sieun iya endek dibales detil nu kaliwat bagus goreng joreng nu kaliwat setik-setik aja proses saurang ya Allah mana teh lilan ieu lah sab amal lilana luar biasa lila lain lalagaan jelema triliunan ti zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng geus hese nyaritakeunana jelema geus teu bagi di kalkulator geus sakumaha tuh sedeukeun saurang hiji ya Allah endeu kumaha coba nu mantap umat Kangjeng Nabi lalu diheulakeun padahal pang pandeurina diayakeun anak ka dunia tapi pangheulaana dihisabna geus engke di neraka nu pangheulana ka neraka umat Kangjeng Nabi nu pangheulana ka surga umat Kangjeng Nabi pangheulana we pokona ayeuna liyajziyal ladzina amanu bakal dibalas detil bil qisti Allah nu mantak para mursalin manggeus jelas sama geus aya keteranganana salamat pasti para anbiya jelema-jelema nu dipilih ku Gusti Allah anu dibere wahyu eta mah geus jelas salamatna moal aya hiji rasul moal aya hiji nabi anu ka neraka moal surga kabeh turun ke belah dieuna para syuhada surga kabeh ke belah dieuna para solihin para aulia ya Allah ya anu geus diikhlaskeun ibadahna hanya semata-mata Allah
nu di dunia teh di mata wali mah urusan jeung dunia hiji be li'ilai kalimatillah berang jeung penting teh ibadah ka Gusti Allah ikhlas ieu teh bisa ngomongna doang urang ikhlas teh babari ba ikhlas monyong-monyong atuh tukang penceramah teh kita harus ikhlas mukhlishina lahuddin berjuang harus ikhlas, tanpa ikhlas tidak ada apa-apanya. Sedekah harus ikhlas, tidak ikhlas tidak ada apa-apanya. Ngaji harus ikhlas, tidak ikhlas tidak ada apa-apanya. Kita berangkat dari ikhlas insya Allah. Kita jadi PNS harus ikhlas, kita jadi jenderal ikhlas, polisi ikhlas dan lain sebagainya ikhlas. Nanti terwujud di akhirat dengan balasan ikhlas itu, dengan balasan surga. Baliknya nak teu diberi amplop. Balik deh kiai kok balik deh sorban tinggalin. Ya Allah cak panitia teh ada ka dieu kiai emang kunaon iya poho amplop emang itu maksudnya eta kan tadi nyaritakeun ikhlas kumaha lalaguanana ieu teh nu mantak ikhlas mah babari diomongkeun hese dilaksanakan minimal tanda jelema ikhlas ketika sholat nyana sholat sunnah betah mun akur aya jelema jeung eueuh jelema rakaatna akur tingkah sholatna akur eta ikhlas nyana sholat di kamar make qobliyah make badiah ketika di masjid loba jelema make qobliyah make badiah eta geus tanda ikhlas antara di masjid jeung di kamar sarua pan loloban mah kieu lamun di masjid mah make qobliyah make badiah aya di kamar mah dibujeng enggalna wae parduna mah geus teu make sunah-sunah eta tanda teu ikhlas jelema aya deui jelema teu puguh rakaat maji pendi mah lamun salat loba jelema salat deui masyaallah karim ditanya ngaji salat deui salat tahajud jeung padahal beurang ya Allah eta mah kos di zaman presiden nu kuari eta kos kieu kita ngomongna ya Allah ya Rabbi dulu tahajud itu dilaksanakannya malam aja di zaman presiden sekarang alhamdulillah siang malam kita tahajud terus waroblog meureun jelema tuh pakai aturan tuh nah iya liyajziyal ladzina ngalempengkeun ibadah hiji be ka Allah ulah aya nu dilirik selain Allah. Contoh para sahabat, contoh para tabi'in, contoh para aulia Allah. Mantak dijuk-juk ku jelema sanajan di gunung aya sinar ilahian ikhlas. Jelema lamun geus ikhlas aya sinar ilahi. Disebutkeun di sinar ilahi teh cahayaan kan teu kadeuleu ku mata ieu tapi kadeuleuna ku mata batin. Jadi aya magnet. Kos besi persani gitu cet eta sinar ilahi ngaran di jero kolbu teh di jero kolbu bertanya-tanya mencari kebenaran ikhlas mah seperti gitu di jero kolbu tapi efek nu kadeuleu bakal nah dibentuklah mulai baheula teh ku para ulama anu geus ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah melalui thariqah. Henteu torekat teh masalah penting bisa ikhlas. Ngan besi kabur dibentuk thariqah. Thariqah Syadziliyah, thariqah Ghazaliyah, thariqah kitu Utsmaniyah, Umariyah terus kaberadiran thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Syatoriyah, Malamatiyah, Kholwatiyah dan lain sebagainya. Maka di Indonesia dengan NU
bakal dibahas tentang thariqah. Abe ulah nyasap ongkoh berthariqah tapi kok ieu henteu wusul teu nyambung silsilah. Mentak aya thariqah nu silsilahna mu'tabarah anu guer mu'tabarah dibahas lah ieu supaya ulah asa aing dibahas geus kanyahoan sumber-sumber thariqah teh Banten saha, Semarang saha, Jawa Timur saha, sumber-sumber pembawa thariqahna. Lamun di Banten saha pembawa thariqah Satoriyah teh, lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah teh, lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah wa Naksabandiyah teh, tah lamun di Kudus saha, di Semarang saha, di Jawa Timur saha, bakal kanyahoan thariqahna naon ka mana ieu bakal kanyahoan thariqah naon dia thariqah anu coba ka mana ti mana thariqah naon dia thariqah anu ti mana geus bohong dibahas. Nah iyalah jangan mengabdikan diri ke Gusti Allah. Aktivitas dah dek di negara, dek jualan, dek ngaji, dek boga yayasan, dek boga lembaga, dek di mana nu penting lillahi ta'ala ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah. Lamun bisa bari aktivitas nu di luar tadi teh ya, bisa di lillahi ta'ala lanjut. Henteu bisa ulah. Cilaka jang naon atuh urang. Ya maaf di alhamdulillah cenah kiai. Ayeuna teh ngadukung Golkar ikhlas. Hayang nyaho kaikhlasanana sia kiai di Golkar teh model kos kumaha? Model kos kumaha? Model kos kumaha? Kiai nu cicing di Golkar ikhlas beungeut tah hayang ngeuleuh aing mah. Henteu cenah abdi di PKB tinggal PKB. Ikhlas di PKB kos kumaha supaya hayang ngeuleuh. Abdi mah cenah di PDI komo. Abdi mah cenah di Fana. Di partai ikhlas hayang ngeuleuh aing mah henteu jelema. Kiai mah kiai aya mulai kiai omang sakalian ngagugus ka ditu ruasan. Ieu mah kiai. Di yayasan ge geus hese. Ikhlas teh. Aya patula-patula alim. Boro-boro di yayasan di pasantren kos urang ge kieu. Ese bae. Jelema nu ikhlas berarti balayana naon dicoba ku Allah. Mulai nu tadina deket jadi jauh, nu tadina resepan jadi henteu, nu tadina teresep jadi resep. Eta teh cobaan di Gusti Allah. Tadina pamajikan ge henteu loba kahayang barangnya ibadah ka Allah nek ningkatkeun keikhlasan kahayangna wah anu tatadina dulur-dulur nage darah reket kuari ngajara rauhan nah aja ku Gusti Allah datang ke mana keikhlasan sia patula patali jeung makhluk patula patali jeung dunia hayang nyaho lamun masih kana aya panas can ikhlas bro usikeun adem men geus ada iya tuh kabeh ge ilmu araraya ngan meureunanan ieu teh cobaan jabaroga ilmu kabeh ge tapi kok ieu tingkahna kos lain dulur tidak saling menyapa masing-masing dan lain sebagainya. Oh urangna keur dicoba ku Gusti Allah datang ka mah tiis tah ieu mah teh kabeh ge gerak Allah nyanggakeun sadaya-dayana urang mah urang we ka Gusti Allah tiis nu tadina jelema teh deukeut kok kuari ngajauhan ngomongkeun deui gerak Allah sungutna sungut itu nu ngomongkeun urang nu Allah kuari hayu bae ngomongkeun nang Allah keur nyoba ka urang ngeunaheun ngomong mah ngeunaheun praktekkeun ku sia mentak tak teluh sing belewer ge eta gara-gara teu ikhlas sing belewer teluh Masya Allah ikhlas mah moal nyangakeun sadaya moal kebal hirup di dunia jeung sugih ge paeh nu pinter paeh memboga balok katindihan ku balok paeh pararae ka henteu nah ngomong mangenaheun praktek da tapi lamun Allah geus mere bisa urang tenang hate kalem awalnya ya pemaksaan
mulailah kuari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus senja babaturan geus sarareuweuk kuari teh tinggal aing hungkul dul lamun isuk pae aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal liajzia teh mana ieu teh salat belang belentong dina henteu ge jan aya kalazatan teu ngeunaheun ieu teh salat puasa kitu kene zakat kitu kene duh Gusti andai kata isukan Nabi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngalengis teh ngejar dunia teh ti mimiti isuk jedur datang ka sore jedar teureun-eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang da kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina kumaha cara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelon nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia naretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab boro-boro di akhirat di dunia bagi asal KPK bagi geus galater-galater eta kakarage KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene ngegeter urang urang teu make masker bae geus neuleuh bae polisi ayo geus kararitu sieun kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sieun di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ya ieu teh di penjara dibunuh paeh selesai di akhirat neraka teu paeh ieu kumaha nah numantak mulailah diperbaiki di thariqah teh terus sudang sholawat istighfar zikir sholawat zikir ieu teh maksudna teh supaya bisa ikhlas mulai diatur dina thariqah mah inna la ilaha illallah lama buda bihakin bil wujud ilallah kuari norekat la maksud bihakin bil wujud ilallah udah dimaksud iwaldi Allah geus diatur kuari mah berangkat ka mamanana maksudna naon ieu teh ka Allah apalai ngajina la maksuda illallah daharna la maksuda illallah nginumna la maksuda illallah kawinna la maksuda illallah kabeh we geus kabeh dagang la maksuda illallah silaturahimna la maksuda illallah lamun henteu illallah ngalengis astagfirullahaladzim Gusti lelempangan abdi teh henteu ka Gus dihampura Gusti kadelna makin sempit hirup teh nyempitkeun diri ka Allah naik wari lamat luba naik wari lama wujuda ya Allah ya Rabb supaya ikhlas kumaha urang make pakaian teh teh maksudna naon ieu teh oh maksudna supaya dikiayekeun ku batur neraka ieu teh make baju teh kumaha ieu cuplang cambling abeh diwalikeun ku batur neraka di kumaha coba ikhlas ulah pikiran kos kitu lillahi taala ngan kudu aya pancelna nuturkeun kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih gamis nu putih eta bacana di Arab atuh mangga bae di urang mah ulah nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas sia kunaon make batik bagus amat pan teu kaondangan ayeuna teu kaondangan teu bagus neraka berarti aya beda antara kaondangan jeung teu sia ieu hebat amat make jas aya naon ieu make jas segala rupa oh iya loba kantongan maksudnya diteuneunnan duit ge sodako eta maksudnya hebat kan mas gitu mah jadi make jas teh ngantongan duit maksudnya besi loba anu deuk dibere tak bener teh kitu na ya dibalikeun ku ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan
make baju dah make kopiah eta keur carita papakea tapi kan ditunang ke geus teu mireunge jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas sapira pakaian anu utama nah mulai terus diikhlaskeun dilillahi ta'alakeun engke aya ciri urang teh dibere kajembara nikmat asana hirup teh patula patali jeung dunia teh patula patali jeung makhluk teh patula patali jeung nafsu teh patula patali jeung setan bersih urang eta teh tahunan teh kitu teh perang ieu teh maksudna naon rempan di akhirat liyajzia jaza nang ke kumaha di dunia anu sakedeung kasakedeunganana kumaha bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang sok lagi eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam urang umur 60 tahun eta di akhirat berarti urang kakaraknya sabaraha jam 60 tahun geus kakaler geus kahidup geus kawetan kakulun kemana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang itu geula ku sialah ayo itu gerak otak coba pakai otak coba atuh hayu sabaraha jam teh urang ayo gerak ji geus aing mah ngadegeun bodoh kabawa bodoh atuh aing doh kan Masya Allah kari ya Allah kalilaan di akhirat di dunia berarti sakedeungna lain sakedeung mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wa taswangeunna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun eta teh mencapai sabaraha jam di akhirat lah saeutik amat dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat atuh urang ya Allah ya Rabbi dan wadak wari mangga saya tipeting baksakeun hudang nu di deuleuh akhirat sabenerna mah teh hayang heus jeung lalesuk tapi lamun terus bae kos kiatu pimanaeun bekal akhiratna keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu Akbar sugan aya bekal we jang akhirat isuk-isuk batur barber nu ka sawah ka pasar ka pabrik nu ka kitu kantor urang di imah gawena naon teu naon mending salat duha Allahu Akbar jang bekal akhirat batul dengan dunia geus antep kadaek mantak naon di urang di imah maca Quran ulah ganjang-ganjang macana teh nu penting mah sapoe tamat bae oh cenah kiai sapoe tamat kumaha atawa sabulan sakali atuh tamat sapoe sajuz basa sapoe sajuz teu kabetrak sapoe sajuz ya Allah lamun ku urang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh ai eta nu 23 jam pake naon sajam eta teh lamun lambat lamun cepet mah setengah jam sajuz teh ieu sapoe teh 24 jam pake maca Quran ku urang sajam dah abe sabulan sakali tamat nu 23 jam pake naon eta ku urang Masya Allah ku tarolol tuh baroblog amat iya tah liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist ya Allah supaya engke ditimbang teh set urang di tengah ieu timbangan cecepehna nu sabelah segede bumi nu ieu segede 7 lapis bumi sarua gede amat teh nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu kakenca apa kakatu urang sorangan geus boga rarasan azana ieu azana jagan aing mah deuk peureung bae lah ka mana ieu pasti kakenca cek Haji Pendit bener bae geus seren ieu kumaha coba
Masya Allah Ki Pudoli jadi kewarasan asana cenah mah ka sorga ya bener bahasa kakak tuh pas geus bunga kakenca deui nggak jeprit aduh Gusti ya Allah lihat sian aku mah aja bayu iya mantap kayu usahakeun sing ikhlas nanaon eta mah harga mati mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin mantap kabelah dituna terus zikir sholawat geus dibere kanikmatan aya engke tanda kewalian moal bijak gitu seseorang diangkat jadi wali aya tanda sampingnya atuh make merek BHS batur mah tamernya nama pamer tamere maksudnya tuh ya nah iya ayo merekan kiai jelema sahabat diangkat jadi wali Allah kita aya tanda tilu minimal tanda kewalian manusia bual kaliru aya tanda nah guys antep nah berubah pemikiran berubah gitu naon gitu kecenderungan hati hiji be Allah ini semoga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun moal aya kasieun yen moal aya kana tenang we sebab naon moal aya hiji perkara di luar aturan Allah kabeh menang atur Allah menang gerak Allah tenang hirup teh tenang kalem tentrem ibadah geus aya perasaan kolbuna geus ngarasakeun nikmat syuhud kehadiran Allah teh aya ma'rifatullah ngaranna nah geus mulai lamun geus aya ma'rifat di jero hate kumaha lamun aya rasa syuhud embung kanyahoan ku jelema teh embung sebab mun kanyahoan di wali-wali wah ditalubrukan ku jelema teh boro-boro keur hirup paehna ge geus paehna wah ujianana kuburanana beak taneuhna matak Sayyidina Ali diamankeun ku Gusti Allah rahasiana nu matak diamankeun ku Gusti Allah oh makamna Sayyidina Ali mah andai kata aya ujianana diburu ku jelema sadunya beak ujianna taneuhna ge ditayakeun dirapi am Kanjeng Nabi lamun teu rapet wah bahaya nah ieu wali tenang kolbuna nikmat tatena la khaufun alaihim wa lahum yahzanun embung kanyahoan ku batur embung kanyahoan ku batur teh lamun aya anu ngiai-ngiai bege geus teu betah kumaha justru al alim al alamah al fadil al syekh ridang adanya ieu mah lain ban al alim al alamah kiai kurang hiji DRS dan kabawa begor kan ya Allah ya Rabb embu wali mah teh aya seorang wali ngaranna Ibrahim Al-Khawas cumplang-campling ditoler-toler masa hirupna teh diiring-iring ku barudak ngobrol jeung budak padahal wali Allah kutub banget Ibrahim Al-Khawas nah ieu teh kan nya nama ieu naon kadang-kadangna thariqah malamatiyah di urang aya di Kalimantan setik pisan malamatiyah nu aya Naksabandi di urang teh ieu mah keur carita aya di urang khalwatiyah malamatiyah setik pisan ieu Ibrahim Khawas wali geus we teu kayahoan ku batur jadi kadang-kadang maku batur tadi dititah daek ditunjuk daek dititahna make suku senang kabelah dieuna aya kaistimewaanana ya jelema anu muriang teh cager-cager punyana dijampe cager mencuat mustajabud da'wat barang diintip horenganan ahli ibadah wah ieu mah kajeun kumaha ge wali ya kanyahoan kawalianana lain tina sektor eta bae di beberapa sektor kanyahoan kawalianana wah Ibrahim Al-Khawas teh kuari mah disanjung-sanjung
kuari mah dihormat-hormat mungkin ya na beak kawalian aing cek yana ku koskieu mah tuh akhirnya manehanana ningali tah aya di Persia mah kan itu naon gara-garana kamar mandi mayar cik urang mah di urang kamar mandi naon gara-garana umum WC umum MCK umum nyana asup kadinya begitu asup kadinya aya batur nu keur mandi dipaling bajuna paling punya dipake begitu dipake keluar nu bogana teh akan nu bogana marah woi goblok eta baju aing pamalingan siap yo atuh lumpat cenah lumpat diuber benang akhirnya benang jadi pepuhan segala rupa geus dipepuhan gara-gara akhirnya terkenal mah bahwa Ibrahim pamalingan tah kuari mah geus teu diwalikeun deui banyak wali maling cek cenah teh lain teh mah pamalingan teh mah kos kitu mah jadi leungit kuari kawalianana nu tenarna lususna pamalinganana jadi lamun nya ngadenge Ibrahim tukang maling senang hate lamun Ibrahim wali embung ana ieu mah lain kartun nama naga Kiai Haji Supendi AF Waliullah hei budak jariji aing mah ngadenge nage eta mah panggeulana kana rakana ge geus bali timbang-timbang aja teh mah geus asal keluar ti kuburan langsung diseret ya Allah ya Rabb ini makin luhur teh makin teh hayangeun dianggap urang mah kuari lain kiai ge nemong-nemong ka kiaian karakter kiai teh dibongka-bukakeun ku mana padahal mah lain kiai pasantren teh naon teh nyieun pondok pasantren eta kan nemongkeun ka kiai anu kos kitu kan ieu heula bakal ka neraka wah gitu teh hayangeun wali Allah mah embungeun ka nyahoan makin ka ditu makin tembungeun ka nyahoan nah nu mantap zayyinu anfusakum bil maksiat kabelah ditu lo bangke kuno maksiat nah urang neuleuh Gus Dur cumpang campling kabelah ditu ngomong sadaekna we abe ulah diwali-walikeun kuari Habib Lutfi baura mun ka imanana nyana nyanyi padang bulan nyanyi kan lain sebagainya bangke piano na jago jasa Habib Umar teureun ngarokok bae ngopi ke ngopi deui ke ngarokok deui ke ngopi deui ngarokok deui wah sampai sapak mah beak mah abe diomong kieu banyak wali ngarokok tah senang barang mah lain pan nu tadina dahar gembul ge barang di perjalanan mah etik be abeh pajar wali juri zaman kos gitu mah ai wali asli mah biasa wae dahar we embung ka tembong kawalian urang masuk kaju ngawali-wali maneh ngawali-wali maneh asal aya jelema be tas be kocrek cek kocrek cek padahal mah di imah mah 3 kelas be pang bolon aja jelema tah malah mah anu pohon abe pajar wali 2 tas beda kocrek iya jasa ya pikiranan orang ya carita-carita kabeh batur tadi ulah tamah kan sakadar jang contoh doang ulang kembali ke diri orang awak sia teh lamun isuk paeh kumaha salat sia teh bakal ditanya puasa sia bakal ditanya zakat sia bakal ditanya pagawean ngaji sia bakal ditanya dagang sia bakal ditanya aktivitas sia bakal ditanya pikubahan sia awak sedengkeun can aya ikhlasa kembali urang perbaiki diri urang baik eta mah tadi carita segala menteri gubernur jang contoh-contoh jang dirina masing-masing urang mah kuari mah ngaji jang diri urang nah iya Allah ngadamel langit jeung eusina bumi jeung eusina maksudna nangieun aing eta teh nangieun aing dimimitian ku aing teh teh nu aing nama mimitina tah langit bumi teh eta teh nangieun aing aya mimitina anyar berarti lantaran anyar rusak kanyahoan rusakna engke di akhir ku aing bakal dikiamatkeun sageus dikiamatkeun hudangkeun deui jelema dek dinaonkeun dek dibales amal-amal masing-masing na anu aku di dunia dipigawe ya Allah nu ngeri lamun urang ngabohong nu ngeri lamun urang maling nu ngeri lamun urang zalim liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist lamun aman mah urang kan ngeunaheun ya Allah ya Rabb salat bagus puasa bagus zakat bagus haji bagus dagangna bagus sedekahna bagus
surga. Masya Allah. Kan hati. Ya Allah ya Rabb. Siap bagil, ada. Ya dari bagil. Coba catat, mana dunia na? Oh, teman jelema susah. Oh, ndek dihisaban tambah. Boga naon tegablek naon. Terus ya amal-amal catat-catat bagus surga. Senang kan hati. Aduh. Coba sih tukang garong. Ayo. Kumaha dagangna bedana loba nu ngoplos. Ngoplos malulu ya anak buah nang kesehatan ge dicarekan. Bos, jangan dioplos, jangan banyak ngomong lo. Kerja-kerja aja itu urusan gua. Nanti gua tanggung jawab di hadapan Allah. Mau berani jasa goblok. Dulu lu ngomong begitu cek malaikat. Udah sekarang gua seret lo. Wah tuh urangnya wau seret aja. Ya Allah. Aduh, lihat sia. Aduh, Gusti Allah. Encan anak neangan bapa lantaran baheula bapa teu tanggung jawab waktu di dunia. Encan pamajikan neangan salakina waktu di dunia ditinggalkan dengan begitu saja. Encan nu ngoraja nu kolot. Ya Allah, ya Rabbi Gusti Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi. Lumpat lemah ti bapana ti anakna ti indungna. Sebab non sieun dipenta tanggung jawabna. Ieu lihat sia. Masya Allah, bersihan kira bersihan. Remang begara minta hampura orang boga salah orang kakak minta hampura boga salah orang kadi mumpung di dunia. Ulah isin jeung ulah sieun. Urang pernah nganiaya hewan, terek di dahar ku urang. Aya tembak ku urang. Teh dipencit penantikan nganiaya di akhirat. Kotok aya neangan urang niku kumaha coba. Neangan urang. Kecuali kurang dipencit di dahar memang dititah ku Gusti Allah tapi ditembak orang teu baksu di dahar kotok bakal neangan. Ayo ke mana si Pepen tok ke mana iya aing ditembak punyana dijepret pae teu digunakeun geus aing ge kajepret nya deui kotok komo diadukeun. Ya Allah ya Rabbi iya lihat sian lagi aman. Masya Allah kan ya si hadaya iya jaziyalladzina amanu tujuanna dibalikeun deui teh Gusti Allah teh erek ngabales erek ngaganjar ka alladzina amanu jelema nu iman wa amilus solihati jeung nu beramal saleh bil qisti kalawan sajujur-jujurna jeung sadil-adilna moal aya nu kacoceng seetik oge gede bakal aya balasan gedena leutik bakal aya balasan leutikna bagus gede bakal aya bagus jeung gedena naon balasanna leutik bakal aya moal kacoceng seetik ketika aca kiri bakal kumaha ieu Masya Allah karim. Hati-hati dimulai ayeuna introspeksi dan mandak para aulia Allah teh geus embuh campur-campur jeung jelema kong mau di akhir zaman ayeuna urang iieueuneun alah kikituan hungkul geus lah mendingan ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae moal lillah ya hirup teh urang hirup di masa Pak Karno urang hirup di masa Pak Harto urang hirup di masa Gus Dur masa PDI masa naon gitu Megawati terus ke SBJ kitu-kitu bae horeng nagara teh horenganan nya mah nang sakola teh usahana di dinya lain urusan rakyat tah ngan sakada tameng hungkul si horeng teh horenganan dunungan tah ieu geus aing ngomong aing geus baheula ilu di Golkar kos kitu bae horenganan datang ke Ambalaya bae dosa-dosa aing tungtung nama santri eueuh pangajian eueuh aing teh sakada dikiaikeun di partai we hungkul tobat Gusti aya kene jang tobat ayeuna aya kene jang tobat eta teh tanda dimusuhan ku Gusti Allah dititipan ilmuna ku Gusti Allah teh dibarokah tanda ulah hese-hese teh dicabut ku Gusti Allah teh ilmuna lain ilmuna kadar sinar ilmuna pinter teh nu di Golkar teh kieu teh palalinter tapi dicabut sinar ilmuna ku Gusti Allah ilmuna mah aya capetang kene datang ka kuari tapi saha nu rek ngadengekeun jeung saha rek nurut eta dicabut karena gue eta teh minjum lati sakoa cilaka teh ulah ngeunah-ngeunah lamun teu tobat mata kunaon
ya Allah Gusti heueuh nya ya Allah Gusti tobat sadar orang eng teh baheula teh ieu teh jadi PNS tuh malah mah aing teh ieu teh jadi kepala regu naon kepala regu teh cepat disebut teh nyaho sia mah kepala regu teh kepala regu mah kos di Cinglu ieu mah di Nagara kaban bodoh siap Masya Allah tidak pinter-pinter hese gitu ya maka di kapan di negara teh emang kumaha gitu kepala bagian teh Gusti lamun kurang diamati mah Gusti lamun kurang diamati mah Gusti emang kurang nyaho jasa di proyek emang kumaha gitu teh nembleh ka bupati kan bakal piku baeun ka di akhiratna lamun teu tobat ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Rabb ieu deuk kumaha kuari nginahin di dia aya pundak di pundak aya di dia aya kenongan mobil herang sepatu herang di bapak-bapak komandan siap dan engke di akhirat neraka dan lumayan ulah main-main sini neraka ulah main-main nyana onam jadi jenderal jadi kapten letnan letkol dan lain sebagainya ai urang jadi nanaon ka neraka rugi mantap orang ulah ieu keur contona mendingan nyalametkeun urang salametkeun diri urang ya Allah ya Rabb Masya Allah kan bakal dibalas ku surga jelema nu iman tur beramal soleh mah atuh kunaon Gusti teu dibales di dunia we moal kawadaan babales ganjaran nu bakal dibikeun ka mukminin anu salamet eta teh kapan bakal dibere lahana ge 7 kali bumi dibikeun ku urang ku ari Gusti Allah ya ganjaranana di dunia kene dek ditenden di mana dek ditenden di mana ajupan bidadari saurang natekan 70 eta teh anu lamun teh dipake parawan deui teh dipake parawan deui nya nama janda-jandana 70 tante kapan ya Allah ya Rabbi dek ditenden di mana bidadari model kos itu ayo dek ditenden di mana Masya Allah karek moal kawadahan urang hayang naon mege aya hayang apel datang hayang jeruk datang dan lain sebagainya geus ganjaran nu bakal dibikeun di akhirat mun dibikeun di dunia membawa tempatna sebab naon ganjaran eta mah kapan kok langgeng rusak rai dunia rusak ketika orang dibere di dunia kuari dibere bidadari 70 di dunia kene engke dunia na kiamat dek diteu di mana siana ge pae lantak engke bae ulah sok garep-garep di dunia urang mah kuari mah lalakonna salat ibadah ngaji sok geus gikeun di bare geus ulah mikiran naon engke balesanna mah di akhirat ulah sok hayang di dunia ulah ya Allah ya Rabb walladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa adzabun alimun bima kanu yakfurun ari jelema-jelema nu kalalufur mah atawa alladzina dariatkeun kana alladzina deui waladina lan ngongake kang pada kalupur ya ladina kabelahum syarabum min hamimin yane nu mantak dibalikeun deui ku Allah dek dibales balesanana alladzina kafaru jelema nu kalalupur mah bakalna dibere inuman ya Allah nu kuarina agamana lain Islam Yahudi Kristen Buddha Konghucu Hindu dan lain sebagainya engke di akhirat da bakal dibales dibere naon dia dibere lahum syarabun inuman ya Allah cuman inumanana min hamimin tinanu panas dibere inuman nage nu panas makanan nage hanzol seperti buah hanzol cucuk malung sedangkan haus dahaga jeung lapar eueuh di dahareun iwal ti eta
ditambah ku minuman-minuman nu ngolocor tina bobogaan awewe pezina-pezina nu ka neraka anu campur di dinya teh nya getihnya nanah boro-boro ke di akhirat. Di dunia ge urang titah minuman kos kitu teu hayang. Misalnya nu geulis ajuki diwadat inum ku sia malaik sagala gelis-gelis gitu ieu anu zina teh ngolocor tina bobogaan tadi inum. Wa adzabun alim jeung siksa nu pohara nyerina berbagai siksa-siksa engke teh aya nu disiksa ku kalajengking kalana tina seuneu aya anu tina bayongbong na tina seuneu segala rupa orai-orai tidak seuneu adzabun alim ya Allah ya Rabbi gara-gara cuman teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul mutlak bakal dikanarakeun ku Gusti Allah bakal disiksa balasanana syarabun min hamimin wa adzabun alim kunaon ieu bima kanu yakfurun ku sebab kakufuran manehna. Urang mah sakieu alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah tuh nu boga cinglu teh iman apa henteu kuarina boga pabrik lagi sanggeunana bae padahal mah nyana teh urang Korea tapi nyeun pabrik di urang lantaran kapinteran nyana lobi padahal mah soarena mah uang negara tapi nyana bisa di dieu sugih nyana pabrik nu nyana bulak-balik ke Korea naik pesawat geus teu kudu hese dahar hayang di mana bae isuk-isuk di Paris sore di Inggris bisa bae nyana. Tapi di akhirat teh bakal jadi penghuni neraka. Naon hartina di dunia nu sagedeung tadi disebut di akhirat sabaraha jam sih di dunia kuarina nyana di jenderal-jenderal di komandan-komandan tapi teu digunakeun pakai jadi garda terdepan untuk membela bangsa jeung negara ngan sakadar ngabela beuteung doang. Di akhirat bakal ngomong nyana kafir mah disende neraka jahanam. Tapi lamun urang di dunia jadi jenderal polisi atau TNI atau TNI jangan siap untuk menjadi garda terdepan. Siapa yang akan menghancurkan negara dan bangsa Indonesia? Saya yang dititipi oleh rakyat, ada balok dan bintang di pundak saya demi bangsa dan negara manapun dan siapapun yang akan merusak sebelum yang lain saya duluan. Kasorga tambah kos itu wah loba polisi teh heula kasorga nah ngaju balik deui lantaran priwit tinggalan bener kasorga Masya Allah tinggal kumaha urangna. Nah iya lamun iman mah sanajan ka neraka tapi tetep aya harapan di kasorga ngan kitu ge geus laledeh tapi wah urang lamun nyaritakeun tokoh-tokoh Kristen ya Allah ya Rabb nu kuari asa aing diperangkeun negara jeung negara demi nafsuna ayo diteruskan emang kos gitu di dunia mah tapi di akhirat tak bakal lihat zia dibales balasanana walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun bima kanu yakfurun.